Ari khitab wadho eta aya lima sabab syarat sah pasid maneka lima ngaran sabab lantaran kana hukumna sabab kana haram arakna ari syarat nu ngesahkeun kana hukum cara wajib puasa syaratna Islam ari soheh anu ngaluluskeun hukum cara rukun syarat parduna kacangkem ari pasid anu henteu ngaluluskeun kana hukum cara hadas ngabatalkeun kana sholat atawa na barang tuang eta batal puasa pedah ti beurang ari mane nu ngahalangan kana sah cara hedni pasolat jadi henteu sah ilmu hukum syarat tilu kabagina ilmu aqaid fikih jeung tasawufna